Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alladzi fatiris samawati wal ardh alladzi khalaqa adama min tin wa khalaqa naslahu mimma immahin wa huwa alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwatu akidah, hadirin miwa hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah urang dugi deui kana dinten Salasa menawi telepat kaping 5 bulan Sopar 1445 kalawan urang sadayana dipaparin kemampuan kesempatan pikeun ngalaksanakeun salah sawios kawajiban nyata tolabul ilmi di ieu Baitullah. Kanggo judul atanapi tema bahasan dina tolabul ilmi ayeuna dengan zikir hati akan tenang. Pamikusuna ku zikir hate bakal tentrem. Kita kanggo judul tanapi tema bahasan palawargi ayat 10 syarat hiji jalmi ku Allah bakal dipaparin magfirah, bakal dipaparin pangampura wa ajran azima jeung dipaparin balasan anu ageng. Para mufasirin nguningakeun nu dimaksud ku kalimat ajran azima ay al jannata, bakal diabuskeun ke surga. Jumlahna syaratna aya 10. Nomor 10 syarat nuku 10 di mana hiji jalmi jadi tukang zikir. Bahasa Al-Qur'an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Pamegat jeung istri anu sering zikir. Kitu diterangkan dina surah ka-33 namina surah Al-Ahzab dina ayat anu ka-35. Jadi zikir ulah dianggap sepele, zikir ulah rek diacuhkeun, ternyata salah sahiji syarat pikeun dipaparinkeunana pangampura ku Allah Subhanahu wa taala. Hiji jalma moal bisa jadi tukang zikir lamun teu aya pertulungan ti Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jalma tukang zikir hakikatna eta jalma anu dipikanya aku Allah subhanahu wa ta'ala, dipaparin pertulungan ku Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat ka hiji sahabat anu jenengan Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Rasul bari nyepengan kana salirana Muadz bin Jabal, wallahi ya Muadz la uhibbuka, demi Allah kitu Rasul, kaula mikanya kanjeun wahai Muadz, ausika kuring wasiat ka anjeun. Naon nu diwasiatkeun ku Rasul? Wala tada, ulah rek ninggalkeun, ulah rek eureun, angtakula anjeun ngucapkeun doa fi duburi kulli sholatin, tiap-tiap panungtung salat. Angtakula anjeun ngucapkeun doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya hadis sahih riwayat Ibnu Hibban rahimahullah, diserat dina jilid 3 halaman 218, hadis nomor 2084. Diriwayatkan oge ku Imam Abu Daud rahimahullah, diserat dina Syarah Abu Daud nyaeta kitab Aunil Ma'bud jilid 4 halaman 318, hadis nomor 1508. Hadis nu nembe ngagaduhan dua kesimpulan sakirang-kirangna. Kahiji, doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, kenging diaos dina doa tasahud terakhir. Di mana maka nyimpulkan kitu? Dina eta hadis aya kalimat piduburi kulli sholatin, anu dimaksud duburi kulli sholatin panungtung sholat. Syekh Syaukani rahimahullah nguningakeun dina kitabna Nailil Autor fi akbiha akhiriha qoblal khuruji minas sholati, itu lu dimaksud duburi sholah. Jadi eta doa bisa dipakai dina panungtung sholat samemeh assalamu alaikum. Contoh, urang sholat berjamaah, urang tos tamat wa min fitnatil masihid dajjal, imam tacan salam, tacan rengse, urang nugas tamat tadi ulang ngahulang tepuku, baca doa nu eta Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Urang salat sunat
nyase teh terikat kuno sanes bade diaos doana sadayana prak beres nugikan kalimat wa min fitnatil masih dajjal baca doa nu tadi da ceuk hadisna ge duburi kulli sholatin panungtung salat sakumanu tadi diterangkeun ku Syaukani bi aqbiha akhiriha qoblal khuruj minas salat sameme salam baca doa eta sameme salam berarti tasawuf terakhir cung nutara sadayana tara nu kagungan kitabna mangatingali kusim guring tadi geus disebatkeun dina Ibnu Hibban sareng dina Aunil Ma'bud jilidna tadi parantos diuningakeun nomor jeung halaman parantos diuningakeun eta dua kesimpulan nu kadua tina eta hadis mual bisa jadi tukang zikir lamun daya pertulungan ti nu matak duana ge Allahumma ya Allah ini paparinkeun pertulungan ka abdi ala zikrika supados abdi jadi jalma tukang zikir ka anjeun. Jadi dua eta ulah dikantunkeun nu matak pesena Rasul ka Muad bin Jabal wala tada ulah rek ninggalkeun doa eta sangkan urang jadi jalma tukang zikir. Naon pangna urang kudu jadi jalma tukang zikir? Ku zikir jalma iman hatena bakal tentrem. Tingali surah ke-13 namina surah Ar-Ra'du manawi telepat ayat 28 tingali bisa kuringan lepat ayat 228 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu jalma-jalma nu ariman wa tatma'innu qulubuhum manah aranjeunana nyata jalma nu iman bakal dibere katentreman bidzikrillahi lantaran zikir ka Allah. Allah ingetkeun, perhatikan, ulah acuh. Bidzikrillahi ku zikir ka Allah tasmainnul qulub manah-manah hate-hate jalma nu iman ku Allah bakal dibere katentreman. Jadi nu ngajamin jalma tukang zikir hatena bakal tentrem lain cek sim kuring. Surah Allah dina surah Ar-Ra'du ayat 20 leres 28 sanes. Leres. Allah nu ningakeun lain sim kuring. Bakal diberi katentreman. Teka kirangan sandang, teka kirangan pangan, teka kirangan papan, tapi hate teu tenang, raos moal. Lubak libuk loba tong diteraskeun. Tapi hate teu tenang, da moal raos. Cekeun deh. Kernaon sagala aya ari hate teu tenang. Nu penting mah tenang we hate bari sagala aya. Itu pasti pilihan maka sararea gitu. Mudah-mudahan ku Allah dipaparinkeun ka urang sadayana. Naon ari zikir? Naon ari zikir teh?
sabab teu sakedik jalma nyebatkeun zikir teh di mana jalma nu ngagideg-gideg sirah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah nama bener zikir. Ari ngagidegkeun sirah nama lain zikir. Lain. Aya hiji buku judulna Parasit Akidah. Ari parasit teh mun dina kai mah benalu mun kitu nya. Manganeuh. Manganeuh. Di India aya hiji sebutkeun kepercayaan atau agama. Disebutna agama Buddha atau Hindu. Tempat ibadahna orang Hindu disebutna Santi Niketan. Lamun umat Islam tempat ibadahna dingaranan masjid. Itu. Cara ibadah orang Hindu disebutna Gita Nyali. Ibadah menurang sholat meren gitu, pikir di mana rek Gita Nyali di Santi Niketan ditabeheula handi. Arya handi teh dog-dog gede. Bedug cenah cek jang haji. Di mana geus ditabeh handi kakara jalma-jalma abus ke Santi Niketan duduk bersimpuh dina leungeun katuhuna nyepeng hiji alat tuluy dipuirkeun tahan napas tuluy diarankeun napas dikaluarkeun ngagidegkeun sirahna ka balah katu nyebutna aham. Tahan di napas di belah katuhu kaluarkeun deui ngagilekeun ka belah kenca aham. Tadi kau katuhu kakenca dibalikeun jadi Brahmasmi. Aham Brahmasmi, aham Brahmasmi, aham Brahmasmi. Aham hartina kuring, Brahmasmi hartina Brahma geus ngahiji jeung awak kuring. Eta teh keur dina Hindu mah tingkatan keimanan nu paling tinggi anu geus boga rasa Brahma ngahiji jeung awak. Gitu. Itu cek sejarah dina buku Parasit Akidah. Bener la ilaha illallah nama zikir. Ngan ngagidegkeun sirahna mah lain zikir. Kartos. Jadi mun zikir la ilaha illallah teu kudu bari ngagidegkeun sirah. Simpen heula. Simpen heula. Zikir sanes bahasa Sunda. Sanes. Zikir mah bahasa Arab. Bisa diartikeun mengatakan, ngucapkeun, nyebatkeun, ngalapadkeun. Itu arti zikir. Kedua, zikir bisa ngabogana arti ingat, emut, eling. Cek bahasa naon eling teh? Bahasa Sunda. Dua arti nu bieu duana ge korelasi, aya hubungan.
Lamun jalma sering nyebatkeun, insyaallah bakal inget. Pangna jalma nyebatkeun lantaran inget. Jadi itu arti zikir. Eta margina cara zikir teh ayat 3. Ngara urang jadi adz-dzakirina wadz-dzakirat. Jadi pamegat jeung istri tukang zikir. Cara zikir ayat 3. Sebatan heula satacan diguar. Kaiji zikir bil qaul. Kedua zikir bil qalbi. Katilu zikir bil fi'li. Nu kahiji zikir bil qauli, zikir ku ucapan. Apa yang dimaksud zikir dengan ucapan? Urang ngucapkeun kalimat-kalimat anu sifatna muji ka Allah Subhanahu wa taala. Eta disebatna zikir ku ucapan. Subhanallah, Allah Akbar. Jeung kalimat-kalimat pujian nu sejen ka Allah itu disebutna zikir bil qaul, lamun urang ngucapkeun pujian. Lamun jalma rajin zikir ku ucapan, mengucapkan kalimat-kalimat pujian ke Allah, dijamin dina poe kiamat bakal dipaparin pertulungan ku Allah. Lanjut sing goreng saur Allah. Imam At-Tabrani rahimahullah nyatat hadis anu ti Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dadawuh, saur Rasul, innallaha yaqulu, sayaktosna Allah dadawuh, berarti hadis qudsi. Aya dina hadis dawuhan Allah berarti hadis qudsi. Kumaha surah Allah, inni ma'a abdi yaumal qiyamati, kaula bakal merhatikan hamba kaula. Ini ma abdi, kaula bakal merek pertulungan ke hamba kaula yaumal qiyamati, dina poe kiamah. Ma zakaroni, satungtung hamba kaula eta sok zikir ka kaula. Wa taharrakat bi syafatahu, sapun itu bibir. Wa taharrakat bi syafatahu, dua bibirna gerak nyebut-nyebut ngaran kaula. Lamun gerak bibir atosna naon? Ngucap. Lamun urang teh nyarios gerak moal bibir. Moal. Ternyata dina hadis wa taharrakat bi syafatahu, dua bibirna gerak nyebut-nyebut kaula. Itu hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hasan hadisna, artinya bisa dipakai. Jadi prak urang kudu zikir ku ucapan. Sering urang nguping ayat nu marentah wa dzkurullaha dzikran katsira. Aranjeun kudu zikir saloba-lobana. Dina ayatna tadi wa dzakirinallaha katsira wa dzakirat, rek lalaki rek istri nu sering zikir, loba zikir. Ari loba saberiji tekaitan. Ari loba manisbi relatif.
500 seueur lamun dibandingkan kana 100. 500 masa kedik lamun dibandingkan kana 1 juta. Naon atuh maksudna? Urang kudu zikir nu saloba-lobana. Nah, engke terakhir di guarna. Zikir anu jumlahna ditangtukeun, zikir anu bilanganana ditangtukeun kur hiji. Zikir sabada salat wajib. Nah, maka sabada salat wajib tingali dina Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida insoropa minal maktubati, di mana rengse tina salat wajib. Yaqulu Rasul mengucapkan astagfirullah, tilu kalimat. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarokta ya dzal jalali wal. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Khusus kanggo imam. Pingkeun. Sanes eta kalimatna sanes simkuring bade nerangkeun kanggo imam. Lamun jalmi jadi imam dina salat berjamaah lepat, lamun ujug-ujug assalamualaikum langsung ngalieu ka makmum, itu salah. Eta sababna nu jadi imam teh kudu afham, aqla, nu paham kana sunnah Rasul. Imam ulah waka ngalieu ka makmum. Dina konteks hadisna ge hatta yaqula, lamun Rasul geus beres ngucapkeun ala kulli syai'in qadir digadinya walla nabi neme malik ka makmum. Tapi aya keneh bisa jadi assalamualaikum langsung yang hareup ka makmum. Nu can apaleun kana sunnah ulah waka jadi imam. Bisa salah gitu. Atawa tapi ayeuna mah jadi apal sararea ge geus diterangkeun. Tak kitu carana. Lamun urang jadi imam. Jadi ulah waka ngalieuh lamun can beres ngucapkeun nepi kana kalimat ala kulli syai'in qadir. Kitu dina Bukhari diterangkeun. Jadi nu ditangtukeun jumlah bilanganana mah ngan ukur zikir bada salat wajib. Di luar eta teu ditangtukeun pae. Bisa jadi cek eta maloba teh 50. Bisa jadi cek itu maloba teh 200. Bisa jadi cek nu sejen maloba teh mun 500. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nu dijamin abus ka surga tara kurang ti 100 kali maca astag ai urang sabaraha kali. Rasul nu dijamin tara kurang ti 100 ai urang aya 100 mah aya kitu nya. Palawargi ikhwatu akidah wangsulan kana tadi. Jadi zikir bil qaul teh urang ngucapkeun kalimat-kalimat nu sifatna muji ka Allah Subhanahu wa taala. Afdhalu dzikri bil qaul, pangutama-utamana zikir ku ucapan yakni nyaeta la ilaha illallah.
Dikir ku ucapan nu paling utama ngucapkeun tahlil, ngucapkeun la ilaha illallah. Kalimat tahlil, kalimat la ilaha illallah dina Quran disebutna kalimatang thayyibah, kalimat anu sae, kalimat the best, kalimat anu sae. Afdalul dzikri la ilaha illallah, pang utama dzikir ku ucapan ngucapkeun la ilaha illallah. Di sagigiran disebut kalimat thayyibah. Tahlil teh la ilaha illallah teh miftahul jannah, kunci paragi mukakeun lawang surga. Berarti surga aya pintuna dikunci, bukakeun ku kalimat la ilaha illallah. Nu mawi aya hadis, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu bimbing ku aranjeun, talkinan ku aranjeun, tungtun ku aranjeun, mautakum lain maut sanes. Nih, jalma nu maut bahasa Arabna teh mayitun. Lamun dua mayitani, lamun loba amwat, maut, mayit lah gitu. Aya jalma nu rek maut, bahasa Arabna eta mah maitun. Lain mayitun. Ari mayitun manu geus maot, nu rek maot mah disebatna maitun. Maitani dua jalma nu rek maot. Lamun jalma nu rek maotna seueur mauta. Jadi nu ditalkinan teh lain nu maot tapi nu rek, sabab eta mah lain mayitun tapi maitun. Itu pentingna bahasa Arab teh. Tungtun, mait teh, maitun de tungtun, rek maut teh. Lawi jelasna deui kalimatna mangqala fi akhiri kalamihi dakhalal, sing sajalma anu ucapan terakhirna la ilaha illallah kadituna mah geus teu bisa nyarita deui lantaran lain maitun tapi geus jadi mayitun, dakhalal jannata eta jalma abus ka surga. Nu matak disebut afdalul dzikri kalimat la ilaha illallah. Syekh Kamil Al-Quhtani dina kitabna Jundullah, dina kitabna Al-Wala wal Bara, dina kitabna Al-Islam, ma min mibtain illa walahul asnan. La ilaha illallah teh kunci paragi mukakeun surga, ngan kunci mah kabeh bergerigi gitu. Lamun datang mawa kunci nu teu bergerigi moal muka. Gerigi dina la ilaha illallah teh aya 8. Moal disebat ayeuna insyaallah sasih payun. Naon sabab dua deui ge moal kabujeng kesebatkeun. Naon gerigina dina la ilaha illallah teh? Lamun gerigina kakara aya hiji salapan deui 7 deui. Lamun gerigi nu geus kapamilik aya 7 tinggal
Dan insyaallah nu ngariung ayeuna moal aya nu teu boga hiji-hiji acan mah. Ngan wa asal mun gerigina teh kakara 2. Sabiriji deui? 5 deui moal muka surga. Moal muka. Pintu surga moal muka. Anu 8 tagih sasingke nya beli sim kuring poho tagih ku palawargi. Beli sim kuring poho. Palawargi tagih kunci la ilaha illallah nu 8. Ayo urang teraskeun tadi. Jadi itu bentena mayitun jeung maitun. Nu kadua zikir teh bil qalbi. Zikir ku hate. Apa yang dimaksud zikir ku hate? 2. Zikir ku hate. A, ulah ku nomor deui bisi pahili. A. Urang wajib yakin kana naon nu diucapkeun dina zikir bil qaul teh. Kudu yakin. Kudu yakin. Pamana subhanallah. Naon artina teh? Naon maha suci teh? Nah, kudu yakin. Naon hartosna? Naon maksudna? Itu bil qalbi. Kada diterangkeun. Allahu Akbar. Naon malah aku teh? Da eta mah terjemah. Nah, dzikir bil qalbi urang wajib yakin kana naon nu diucapkeun ku urang tadi. Contoh, hiji contoh mah teu seueur. Alhamdulillah. Sadaya puji kagungan Allah. Kalimatna make alif lam alhamdu. Saur para ahli alif lam dina alhamdu eta disebutna alif lam istighraq. Gharaqa artina teuleum. Berarti katutup ku cai. Alif lam istighraq hartina ngalimpudan. Nu matak diartikeun sakabeh puji kagungan. Berarti akidahna teu meunang jadi jalma anu sifat pupujieun. Hayang katangar ku batur. Hayang kapuji ku batur. Sabab eueuh nu ngabogaan puji angin ayo urang boga teu? Henteu. Teu meunang sombong. Ulah sifat pupujieun. Sering palawargi nguping inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takuti tumbuh dari umatku kata Rasulullah syirik nu leutik. Qalu sahabatu maros wa masyirkul asghar. Apa syirik leutik teh Rasul? Ar-riya. Hirup ria hayang katempo, hayang kapuji, hayang ka alam, caper. Naon caper? Cari perhatian. Padahal boga puji angin Allah. Imam Al-Ghazali rahimahullah kagunganun santri. Sadaya santrina dibagi hayam saekor jeung peso nu seukeut hiji. Anak-anakku, sembelilah ayam. Ada syaratnya 1.
nalika marane mencit hayam teu meunang aya nu nempokeun saurang-urang acan. Saliwat babariban nyumput ke kamar, kunci sebrut pencit. Bus ke toilet, kunci pencit. Panawan nu nempokeun sajen. Awawating lumpat ka luhur gunung sorangan pencit moal anu nempokeun. Enjingna santri ngumpul. Kabeh hayam geus dipencit. Ngan saurang santri nu hayamna teu dipencit. Babaturanana kabeh kaget. Naon hese nah mencit hayam mulai anu nempokeun nyumput ka kamar ge mulai anu nyohoeun. Nalika Imam Ghazali sumping nu pangpayuna dipanggil teh justru anu hayamna teh dipencit. Taal walad ke dieu jang. Naon pangna hayam anjeun teh dipencit, batur mah kabeh geus beres. Syekh kamari miwarang mencit kumaha? Nya pencit di teu meunang aya nu nempokeun. Saurang-urang acan. Ulah aya nu nyahoeun. Kaluar ucapan teh ta santri. La ajidu maudian la yaroni fihi ahadun illa ma'iya rabbi wa malakayya. Jika dia leos ka ditu leos ka dia neangan tempat nu dina eta tempat ulah aya nu nempokeun teu menakan ka mana-mana aya ma'iya rabbi Allah salamina marengan abdi wa malakaya jeung dua malak pencatat amal katuhu jeung kenca rokibun atid. Lulus anjeun akidah. Sahihul akidah berarti akidah anjeun geus bersih, geus tamat, lulus. Nah itu dikir ku hate, meyakini. Geus kitu can urang. Tatangga ngobrol jeung tatangga deui. Nu diomongkeun nu sejen. Pangna daek ngomongkeun ka sabab nu diomongkeunna eueuh dipayuneun ban kitu. Mun aya dipayuneunna daek ngomongkeun moal. Allah nguping teu? Ningali. Uninga. Kitu encan. Encan kan? Nah itu zikir bil qalbi. Cik teguh surah naon wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum surah naon Al-Anfal. Idza dzukirallah di mana disebut dengan Allah wajilat qulubuhum wajilat ngegeter lain ngegeter tiris jadi rem tina midamal kawonan sanajan eueuh jalma nu seje nu ningalikeun sabab yakin Allah Maha ningali. Jadi rem tina midamal kawonan sanajan eueuh jalma nu sejen anu uninga anu terangeun yakin Allah Maha uninga. Jadi rem tina midamal kawonan sekecil apapun sanajan eueuh jalma nu sejen anu ngupingkeun sabab Allah Maha nguping. Geus kitu encan urang. Nah, zikir bil qalbi. Cik jalmi nu abus ka surga kaitan jeung hate kumaha kontek ayatna. Tukang baca Quran. Illa man ata biqalbin salim. Dipersilakan masuk surga jika orang datangnya biqalbin salim,
hatena tamat bersih. Geuslah merhatikan hal-hal manusia. Cengang ka Allah. Biqalbin salim. Itu dzikir bil qalbi. Dzikir ku hate. Eta sababna dina nalika urang dzikir bil qaul supaya hate nyambung syaratna dua dina al-a'raf. Kahiji tadarruan, kedua khufiyatan. Tadarruan kaitan jeung sikep badan, kaitan jeung sikep badan. Oleh mah subhanallah subhanallah, oh, ngobrol heula jeung gigireun. Assalamualaikum assalamualaikum kerwak kana sajadah ngingki gamparkeun hareupeun TV subhanallah subhanallah. Soca ka mana? Na TV bibir ngucapkeun subha ari hate. Parentana ge tadarruan. Hubungan jeung sikep badan, pek duduk bersimpuh. Tungkul sambungkeun hate. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lain diselangkung ngobrol. Duduk bersimpuh. Itu tadarru. Itu tadarru. Matak lain ngagerak-gerak sirah. Keur zikir teh, tapi justru kudu tadarru cicing. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lain subhanallah, subhanallah. Lain gitu. Wa khufiyatan suara lembut. Sing lembut. Nerangkeun sikap diri urang lemah ngan Allah nu Maha kuat. Itu kaitkeun. Nu terakhir zikir bil fi'li, zikir ku pada melan. Naon nu dimaksud zikir ku pada melan? Migawe sakabe perkara nu dipikarido ku Allah, hakikatna itu bentuk zikir ku pada melan. Nu matak teu meunang ngalakukeun perkara nu teu dipikarido. Anu dibenci ku Allah ulah dilakukeun. Ulah ngalakukeun perkara anu dibenci ku Allah, nu dilarang ku Allah, nu teu dipikarido ku Allah. Itu bentuk zikir ku pada melan. Lamun zikir ku ucapan nu paling utami teh ngucapkeun tahlil. Lamun zikir ku pada melan mah nu paling utama teh salat. Salat. Inna sholata tanha anil fahsya walidzikrullahi akbar. Bahasana zikrullah. Tingali surah Al-Ankabut ayatna PR. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar walidzikrullahi akbar. Zikir ka Allah ku pada melan daya lian iwati salat. Dina Toha aqimis sholata li dzikri. Aqimis sholata anjeun adegeun salat li dzikri bentuk araneun zikir ka kaula ku pagawean. Salat nu mana nu kabuskeun salat dianggap sebagai zikir ku pagawean. Kontekna bae aqimis sholata li dzikri, tegakeun salat sebagai bentuk zikir ku pagawean.
Aya ada ussolah, aya iqamus sholah, beda. Ari ada ussolah mah ngalaksanakeun salat nu wajib 5 waktu 17 rakaat gitu, tambah ku salat sunat, rawatib ba'da, rawatib qobla, syukrul wudu, tahiyatul masjid, duha, tahajud. Itu ada ussolah. Saur Rasul, al-musalluna kasirun, anu salat mah loba, wal muqimuna qalil, tapi anu ngadegkeun salat mah saeutik. Itu bedana ada us jeung iqam. Ari iqamus shalah mah negakeun salat maksudna nu diaos, nu dipidamel nalika salat ditransfer ngawujud di luar salat. Itu ngaranna iqamus shalah. Nyarita ulah bohong, hirup kudu pul ngambakeun diri ka Allah. Da urang geus janji, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bener teu ngambakeun diri ka Allah? Terapkan di luar sholat. Naon nu dibaca di jero sholat. Doa ruku nu paling sering diaos ku Rasul, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfir. Itu paling sering. Aksaru ma yaqulu Rasul, nu paling sering diaos ku Rasul. Itu diaos di cara salat. Dina nalika bangkit ruku, sami Allahu liman hamidah. Sekedik mengkol karena bab ibadah, pikir ibadah. Upami urang salat berjamaah, urang jadi makmum, sur imam sami Allahu liman hamidah, makmum mah ulah ngucapkeun sami Allah, ulah, tapi ucapkeun Rabbana lakal ham jeung satuluina. Sabab ternyata di Bukhari diterangkeun, idza qala al imamu sami Allahu liman hamidah, mun imam ngucapkeun sami Allahu liman hamidah, faqulu, kalimatna loba, lain qul ucapkan, tapi faqulu ucapkan ku aranjeun. Sa kira-kira makmum ucapkan ku aranjeun Rabbana lakal ham. Ari imam ngucapkan Rabbana lakal ham, ngucapkan. Imam mengucapkan Rabbana lakal hamduna dina nalika i'tidalan, nangtungna ajeg. Jadi imamah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal, makmumah sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal ham. Itu carana. Lamun nyalira salat munfarid seperti salat sunat, baca kabeh sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal jeung satuluina. Pan ucapkeun urang sami Allahu liman hamidah, manguping Allah ka jalmi anu muji ka anjeunna. Pan gitu, mangu yakin Allah manguping. Nah itu dikirku ucapan, dikirku hati, yakin karena Allah manguping. Terapkan di luar sholat.
nu tadi kudu jadi rem tina midamal kawonan sekecil apapun, sabab Allah yakin mahangu. Nah itu salat anu geus bisa iqom, anu dimaksud tanha anil pasai wal mungkar. Ari kitu mah salat jalan bohong anger, salat jalan jalir janji biasa, eta mah kakara ada usolah, kakara daek migawe salat, encan iqamus shalah. Paingan aya dalil fawailul shallin alladzina hum, fawailul lil musallin, cilaka jalma nu sok salat, alladzina hum fi sholatihim atawa ang sholatihim. Coba leraskan. Fawailil musallin alladzina hum fi sholatihim atawa an sholatihim. An kan? An mah lain di jero tapi tina. Aya khusu di jero salat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Surah naon? Al-Mu'min ayat hiji. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi, di jero salat kudu khusyuk, sadar sanu keur disembah, sadar naon nu keur dipigawe, ngarti naon nu keur dibaca. Bu ngartos teh nu sok diangos dina salat? Ngartos teh? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ngartos teh? Jadi fi sholatihim mah paham naon nu dibaca, sadar naon nu keur dipigawe, sadar sanu keur disembah, itu fi sholatihim. Nu matak teu meunang dina salat ngareret kayaknya keur salat ngareret kagigireun. Ya tamisuhu syaiton, jalma nu ngareret di jero salat eta teh dicopet ku setan. Dicopet, bahasana ge copet dina hadis teh. Ya telhus syaiton, dicopet ku setan. Ai nyopet mah palalaunan meureunnan kitu. Nah, cek urang mah teu pira ngareret leungit kahusuan di jero salat. Nu matak dina bab salat yarmi basarahu fi makani sujudihi. Yarmi, roma yarmi asana mah ngalungkeun. Roma asluhu romaya ala wajni paala gitu. Kulibatil ya yu alipan litaharu kehewan pitae makoblaha. Gitu cek ahli sorop mah, cek dina iklal. Tapi lain konsumsi keur dina ngaji sebenarnya mah. Konsumsi di kelas pesantren ke santri. Yarmi basorohu lain ngalungkeun paningali, mencerongkeun. Nalika salat yarmi basorohu Rasul mencerongkeun paningalina ila makani sujudihi kana tempat sujud. Tingali tempat sujud. Lah ini makiyo cak-cak milang kancing ngareret sok aya panukeun salat teh keur salat teh kelakak kieu we ngadudutan curug kieu. Nah itu dicopet ku setan. Matak yarmi basaru ila makani sujudihi, pencerongkeun paningali kana tempat sujud. Itu khusyuk di jero salat. Ainu tadi mah ang sholatihim, lain di jero salat tapi tina salat. Hartina nu dibaca di jero salat teu sesuai jeung nu dipigawe di luar
Dina salat sami Allah Allah manguping, di luar salat bebas migawe kagorengan sabab eueuh jalma nu apaleun ieu pan gitu. Berarti can khusyuk. Can khusyuk. Nah itu disebutna dzikir bil fi'li. Dzikir ku pagawean. Pangutamana salat. Eta sababna inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Aya hiji jalmi jenenganana Abdurrahman. Anjeuna tukang sol sepatu. Sagede nagen hasil sol sepatu. Jigana moal nepi ka 2 juta sapoe hasil sol sepatu. Komo zaman ayeuna mah barudak lah jeung di sol memeningkeun ku lem biru. Senal nu eta dilem par beli yang baru. Ya dicarioskeun ku Imam Ahmad. Nabung unggal dinten kanggo ibadah haji. Tabung. Sekian tahun pas ke ibadah haji. Bade angkat. Pi enyinganeun rek angkat ibadah haji bocona anu nuju ngandung ngangse pasakan anu kacida pikabitaeunana ku jalmi anu nuju hamil. Carogena dipilari tah kaangse tuangan pasakan yuk kabita teu kuat cik pilarian di mana eta pasakan datangna. Abdurrahman carogena lungsur ti bumi di pilarian di mana angseuna ieu pasakan. Akhirna kapendak teu tebih ti bumina. Maca salam ditampi diuningakeun kayan bojona nu hamil. Kabita pisan kaangse ceuk urang Sunda meni seungit ngadalingding. Mana membangkitkan ingin mencicipinya. Carioskeun mun kadah meser kaula meuli lamun bisa kaula menta karunya bojo kaula kayan keur hamil jika kitu. Ternyata eta bumi pangesina ngan kurtiluan 2 budak yatim jeung ibuna seorang janda. Ngawalerna lana halalun walaka haramun. Ieu tuangeun keur kuring sakeluarga halal tapi kanggo tuan mah haram ieu tuangeun teh. Kaget. Aya pasakan daging keur maneh halal keur urang haram. Ditaroskeun naon sababna. Hampir saminggu pun anak ieu yatim teu menak dahar. Sarua sim kuring ge teu. Meh maut kalaparan. Nalika kaluar menak bangke kijang, lain kijang mobil kade. Bangke kijang menceklah di tempat sampah. Kukuring dipotong, dibantun diasakan supaya anak kuring ieu yatim ulah maut kalaparan. Bangke halal haram? Haram. Pamanid turro ghairu bagin wala adin pala isma alai keur jalma nu madorot seperti tadi jadi menang nuang teu dosa lain jadi halal lain dikengingkeun nuang nu matak bahasana ghairu bagin wala adin lain ngahaja jeung ulah kaleulewihi
init ka gunung eueuh tuangeun aya daging babi ngeunah dibungkus sesana teu meunang haram eta mah menang teh keur nu madorot mata kalimata baik khairu bagin wala adin eta pangna anjeun nyebutkeun keur kuring halal keur anjeun haram ngartos mulih ta si tukang sol sapatu diterangkeun ka istrina tuangeun nu aya dikumpulkeun ngingkik ka bumi yatim nu tadi dipasrahkeun artos menang tekang tekeng cek bahasa Sunda mah naon tekang tekeng teh menang tekang tekeng ngumpulkeun unggal poe ngan sakadar tukang sol sapatu keur bakal ibadah haji kabeh dipaparinkeun ka budak yatim. Ibu usaha teh ieu modalna ieu keur tuang barudak sina tuang cobi ku perasaan ku emutan jeung perusahaan lembet menang ku kumpul sakitu lilana rek ibadah haji teu tulus sabab duitna dibikeun kabeh lamun lain imana anu tinggi tingkat keimanan anu tinggi dibikeun moal menang hese tekang tekeng usaha tisuk-suk tidungdung man gitu kesang badag kesang leutik kesang mejeuna kala luar kerja keras lamun lain keimanan nu tingkat tinggi moal cacakan tukang sol sapatu ibu bapak tukang sol sapatu sanes jika kitu can tingkat keimanan palai jika kitu kan palai teh jika kitu tingkat keimananana lain jadi tukang sol sapatu nah ulah jadi tukang sapatu mah tinggi keimanan tanpa keimanan nu tinggi keyakinan ke Allah nu tadi Allahu yarzuq Allah nu maparinkeun rezeki yudhaf Allah bakal ngalipet gandakeun Allah bakal ngaganti ku surga lamun lain keimanan nu tinggi moal dibikeun hese menangku kumpul lila rek ini tetulus gitu ternyata dina Ahmad dinyatakeun eta jalmi ibadah hajina teu berangkat tapi ku Allah dinyatakeun makbul mabrur ibadah hajina ditampi jeung mabrur dibere barokah ku Allah padahal teh ini ibadah haji nama tingkat tinggi keimanan ka budak yatim seperti itu matak ayat 3 syekh dimasarkan usul fikih al wajibu la yajibu takror al asul fil wajibi la yajibu takror kewajiban ti Allah nu kudu dilaksanakeun ku umat Islam teu kudu berulang-ulang naon ibadah haji mun aya jalma ibadah haji wajibna sakali lamun ini deui 2 kali kursunat nuka 2 kali nuka 3 kali eta mah mubadir geus moal ditarima deui nah loba keneh yatim nu terlantar teu bisa nuluykeun pendidikan lantaran wayaya biaya ulah bibi wae tuana ge kada disebat seueur orang yang duafa kaum lemah teu bisa masanten teu bisa sakola naon sabab biaya eta ulah disangka itu lain impes lain sampereun urang di akhirat itu sampereun ngan moal bisa lamun teu ngabogaan ke tingkat iman anu tinggi kudu turutan tukang sol sapatu ketinggian imana lain jadi tukang sol sapatu na kade nah itu zikir bil fi'li zikir ku pagawean walhamdulillahi wal minnah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.